Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala mu'alif wa hadar kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal pisuruti sholati dina ngajelaskeun pirang-pirang syarat salat. Asyartu ari ngaran syarat maeta perkara ya tawaqafu anu ngadago alai kana ma naon sihatu sholati sahna salat. Walaisa sareng lain gitu ma minha eta tina juzna salat. Wakudimat sareng diheulakeun naon asyurutu pirang-pirang syarat alal arkani manderikeun pirang-pirang rukun li annaha karana saenyana surut aula eta leuwih utama bitakdimi kana diheulakeun. Idi syartu karana ari syarat maeta perkara yajibu anu wajib naon takdimuhu diheulakeunna ma ala sholati atas salat. Wastimroruhu sareng terus-terusanana ma piha dina salat. Surutu sholati ari pirang-pirang syaratna salat khamsatun eta aya 5. Ahaduha ari salah sahijina khamsah toharotun eta suci an hadasin tina hadas wajana batin jeung tina junub. Atoharotu ari ngaran toharoh lugotan ceuk lugot anadopatu eta bersih wal hulusu jeung tegasna bersih minadanasi tina kokotor. Wasyar'an jeung ari ngaran toharoh ceuk syara rob ulman eta ngaleungitkeun anu nyegah al murattabi anu diurutkeun alal hadasi kana hadas awin najsi atawa kana najis. Fal ula maka ari anu kahiji anu mimiti aya toharotu tegasna mah suci anil hadasi tina hadas. Al wudu eta wudu huwa ari wudu bidomil wawi kalawan didomahkeun wauna istimalul ma'i eta ngagunakeun cai fi a'dhain dina pirang-pirang anggahota mahsusatin anu ditangtukeun muftatahan anu dikawitan biniatin kalawan make niat wabi patihah jeung kalawan patahna wau ma eta perkara yutawaddau anu dipake wudu naon bihi ieu ma wa kana sareng bukti naon ibtida wujubihi mimiti wajibna wudu ma abtida wujubil maktubati eta sarta mimiti wajibna salat fardu lailatal isro'i dina peutingan Isra Mi'raj. Wasyurutu sareng ari pirang-pirang syaratna wudu ail wudu'i tegasna ma wudu kasyurutil gusli sapertikeun syaratna adus khamsatun eta aya 5. Ahaduha ari salah sahiji na khamsah maun mutlakun eta cai anu mutlak palayar pau maka henteu bisa ngilangkeun al hadasa kana hadas walayuzilu jeung henteu bisa ngilangkeun atanapi ngaleungitkeun an-najsa kana najis walayuhasilu jeung henteu bisa ngahasilkeun sairol toharoti kana sasesana susuci walau masnunatan jeung sanajan anu disunatkeun naon ilal maul mutlaku kajaba cai anu mutlak. Wahwa sareng ari al maul mutlak ma eta perkara yaqau anu tiba alai kana ma naon ismul ma'i ngaran cai bila qaidin kalawan tanpa kaid wa in rosaho jeung sanajan rembes maun mimbu khoril ma'i tina haseupna cai tina haseup cai. At-tahuri anu suci tur nyucikeun al-muglah anu digolakeun awis tahlaka atawa narima ancur pihi dina ma naon al-khalitu perkara anu nyampuran au kuida atawa dikaidan ma bimuwafaqatil waqi ku perkara anu ngakuran kana buktina pi kama il bahri sapertikeun cai laut bihilapi ma kalawan beda jeung perkara layut garu anu teu dicaritakeun ieu ma ila muqayyadan kecuali anu dikaidan kama il wirdi sapertikeun cai kembang mawar tanapi kembang ros goiru musta'malin anu can digunakeun pifar di toharotin dina kaparduan susuci min raf'i hadasin tina ngaleungitkeun hadas asgoro anu leutik au akbaru atawa anu gede walau min tuhri hanapiin jeung sanajan tina susucina jalmi anu bangsa madhab Hanafi lam yanwi anu teu niat ieu Hanafi au sobian atawa budak lam yumayiz anu can tamyiz ieu sobi li tawafin pikeun tawaf wa izalati najsin jeung ngaleungitkeun najis
walau mapuan jeung sanajan anu dihampura naon anhu itu najis qalilan halna anu saeutik ay hala kaunil mustamali tegasna tingkah kabuktianana cai anu cai mustamal ay hala kaunil mustamali tegasna tingkah kabuktianana cai mustamal qalilan eta anu saeutik ay dunal kulataini tegasna mah sahandapeun dua kulah pain jumia mangka lamun dikumpulkeun naon al mustamalu cai mustamal pabalago tuluy tepi ieu al mustamal teh kulataini kana ukuran dua kulah pamutahhirun mangka eta cai suci tur nyucikeun kama lau jumia sapertian lamun dikumpulkeun naon al mutanajis cai mutanajis pabalago tuluy tepi ieu al mutanajis teh kulataini kana ukuran dua kulah walam yatagoyar jeung henteu narima barobah itu al mutanajis wa in qala jeung sanajan saeutik itu maun ba'du dina sabadana jam'u lau jumiat ya bitaprikihi kalawan dipisah-pisahna maun pa ulima maka dikanyahokeun naon anal istimala sanyana istimal mustamal la yasbutu eta henteu tumetep istimal ilama akilatil mai kecuali sarta saeutik cai jadi cai mustamal mah moal aya kecuali aya teh dina cai saeutik maksudna kitu ai wabada paslihi tegasna dina sabada pisah namaun an mahalil mustamali tina tempat cai anu digunakeun walau hukman jeung sanajan dina hukumna kaan jawaja saperti yang ngaliwat itu maun mankibal mutawaddi kana tak-takna jalma nu wudu auruk batahu atawa kana tuurna mutawaddi wain ada jeung sanajan balik deui itu maun lima halih kana tempatna maun awin takola atawa pindah itu maun min yadin tina hiji panangan li uhro kana panangan hiji deui naam bener bieu walau hukman layaduru teu madarat pil muhdisi di jalma anu hadas naon in pisolul mai pisah na cai minal kapi tina dampal panangan ila saidi kana pepeuteuyan wala pil junubi jeung henteu di jalma nu junub naon in pisoluhu pisah na maun minarosi tina sirah ila nahwi sodri kana saumpamana dada mimma nyatana tina perkara yaglibu anu galib bihi dina ma naon ataqadupu netesna cai parun ari ieu teh hiji cabang lau adhola lamun ngasupkeun saal mutawadi jalma anu wudu yadahu kana pananganna mutawadi bikos dil gosli kalawan ngamaksud ngumbah anil hadasi tina hadas aula bikosdin atawa henteu kalawan ngamaksud ba'da niatil junubi dina sabadana niatna jalma anu junub aw tasli si wajhil muhdisi atawa nilukalikeun ngumbah beungeut na jalmi anu hadas au ba'dal ghuslatil ula atawa dina sabada kumbahan anu kahiji in qasoda lamun ngamaksud jalma al iktisara kana ngaringkes alaiha kana ghuslatil ula bila niat iktiropin kalawan teu make niat iktirop niat nyuk cai wala qos di ahdil mai jeung teu ngamaksud nyokot cai ligordin akhara pikeun tujuan anu sejen soro maka jadi itu maun mustamalan eta jadi cai mustamal binisbati ku dinisbatkeun li goiriyadihi kasalianti panangana jalma palahu maka eta tetep menang pikeun jalma teh aya gesila ari yen ngumbah si jalma bima ku perkara pihak anu aya dina yad baqiya saidiha kana sasesana pepeuteuyanana yad wa ghairu mutagoyirin jeung henteu anu barobah tagoyuron kalawan barobah kasiron anu seueur bihai suyamnau kusa kira-kira nyegah itu tagoyur itlaq qosmil mai kana mutlak nangaran cai alaihi kana maun bi antagoyaro ku gambaran yen barobah naon ahadu sifati salah sahiji pirang-pirang sifatna maun leres maun mintu mintina rasa au launin atawa warna aurihin atawa ambe walau takdirian jeung sanajan bangsa takdiri bangsa kira-kira au kana atawa bukti naon atau goyuru barobahna teh bima eta ku sabab perkara ala udwil mutatohiri anu aya dina luhureun anggahotana jalma anu susuci pil asohi nurutkeun kaul asoh
Wa inna mayu asiru jeung pastina napakan naon atagoyur barobah in kana lamun bukti ieu tagoyur bi kholitin eta ku anu nyampuran ku anu mukholit aya mukholitin tegas nama anu nyampuran lil mai kana cai wa huwa sareng ari mukholit maeta perkara layata mayazu anu henteu narima beda ieu ma piroil aini dina paningali panon tohirin anu suci wa qad baqiya jeung nyata sugih naon alma ucai anhu tina mukholit kazafaron sapertikeun minyak zafaron wa thamari sajarin jeung buah tangkal nabata anu jadi sajar kurbal mai dina deukeuteun cai wa warokin sareng daun turiha anu dialungkeun ieu warok dang daunan teh anu dialungkeun sumata patat tuluy ancur ieu warok laturobin henteu taneuh wa milhimain jeung uyah cai aya uyah cai cenah aya uyah gunung eta mah dina surah wa inturiha jeung sanajan dialungkeun ieu turob jeung milhimain pihi dina maun walaya duru jeung teu madarat naon tagoyurun barobah layam nau anu teu nyegah ieu tagoyur al isma kana ngaran cai likilati karena saeutikna tagoyur walau ihtimalan jeung sanajan ihtimal bi ansyaka ku gambaran yen ragu si jalma ahwa naha ari tagoyur kasirun eta seueur au qalilun atawa saeutik nya barobahna teh nah seueur nah saeutik maksudna kitu wa horoja sareng kaluar bi qauli kodawhan kuring bi kholitin lapad bi kholitin naon al mujawiru mujawir wa huwa sareng ari mujawir ma eta perkara yatamayazu anu narima beda ieu ma lina diri ku anu ningali tegas nama ali mujawir mah perkara anu bisa dibedakeun ku paningali soca gitu kaudin sapertikeun kai waduhnin jeung minyak walau mutayyibaini jeung sanajan anu seungit itu ud jeung duhnun teh wa minhu jeung eta tetep tina sawarehna mujawir al buhuru ari buhur haseup aya nyebatkeun menyan Arab cenah menyan Arab aya nyebat pami biasana di dieu mah haseup lah naon al buhuru haseup wa minhu jeung eta tetep cenah saperehna mujawir al buhuru ari haseup wa in kasura jeung sanajan seueur buhur wa dhahara sareng dhahir naon nahwurihi saumpama bauna atanapi ambeuna itu buhur hilapan halna anu nyolaian li jamin ka ulama loba wa minhu jeung eta tetep tina sapalihna mujawir aidon deui maun ari cai uglia anu digolakeun pihi dina maun naon nahuburin saumpamana gandum wa tamarin jeung korma haesu lam yu lam kusakira-kira teu dikanyahokeun naon in pesolu ainin papisahna ain pihi dina maun mukholitotin anu nyampuran bi alam yasil ku gambaran yen tetepi itu maun ilahadin kana batasan bihaesu lahu kusakira-kira lahu kana maun teh naon ismun akhor ngaran anu sejen kal marokoti sapertikeun cai angeun walau saka jeung lamun mangmang si jalma pisaiin dina hiji perkara amukholitun nah eta mukholit huwa arise amujawirun atawa mujawir lahu eta tetep pikeun itu se hukmul mujawir we ari di hukuman mujawir wa bi qauli jeung kaluar ku kecap kaula atanapi ku cariosan kaula goniun anhu lapad goniun anhu naon mah perkara layas tagni anu henteu sugih maun anhu tina emak kama sapertikeun perkara pi makorhi anu aya dina tempat cicingna maun wa mamarih jeung tempat liwatna maun minah witinin tina saumpamana letak watuh labin jeung lukut mutafatitin anu ancur wa kibritin sareng walirang wa katagoyuri jeung sapertikeun barobah bitulil muksi ku lilana cicing au bi aurokin ataku sabab pirang-pirang dang daunan mutanasirotin anu maruragan binapsihak
ku dirina aurok tegasna mah murag sorangan. Wa in tapatatat jeung sanajan ancur itu aurok wa baudat jeung jauh naon asyajaratu tangkal anil ma'i tina cai. Sakitu heula.